Terus dicap ku Kanjeng Nabi, istri mah naqisatul aqli wadin. Istri mah kurang akalna, kurang agama. Sanes berartos istri kurang akalna garelo. Sanes. Namun dina segi pemikiran, istri upami dibandingkan sareng pameget, istri mah pondok lengkah, pameget mah panjang lengkah. Teu kau kaya naon-naon paling ceurik awewe mah. Kulantaran istri naqisatul aqli wadin, manawi istri mah kurang kaerana. Teu saeutik istri anu wangku nembong-nembongkeun auratna. Saur paripaos moratna istri biasa tembong laras anu gampang panganan teh upami lunjuna tepat. Di luar sholat istri mah sadaya anggota badana, istri mah aurat. Kumaha tuh? Istri mah kedah dibungkus ku karung sarieun. Manawi naudzubillahi min dzalik. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disrokeun sinareng dimirajkeun ku Allah Subhanahu wa taala, ku malaikat Jibril dicangkap amongan kana neraka. Naudzubillahi min dzalik, geuning di neraka teh seseueurna teh istri. Naudzubillahi min dzalik, namun simkuring yakin ibu-ibu anu hadir ayeuna dina ieu pangaosa adalah ibu-ibu anu pangpayuna bakal lebet kana surga na Allah Subhanahu wa taala.